Cek Ali bin Husain teh lamun aya jelema ka musibahan dibere musibah teh ulah-ulana naon 3 musibah nu cek Kangjeng Nabi cek aki hiji bae dijadikeun hitungan dijadikeun itibar salamet bakalna hiji di antara 3 musibah naon eta cek tamu nomor kahiji musibah teh kalengitan umur lamun manehanana di musibahan ku Gusti Allah kalengitan umur unggal poe urang teh kapan ieu leungit umur sebagai modal dibandingkeun jeung leungit dunia nyana prihatinan kene leungit umur batan leungit dunia eta jelema bakal salamet jaga di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tusibka hasanatun tasu'uhum wa in tusibka musibah wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Allahu alamu bimuradihin tusibka lamun ngenani ing sira Muhammad hasanatun apa kebecikan kana usrin kaya dentul wa ganimatin lan jarahan tasuhum maka ngalakeun ya sanahi kafirin wa in tusibka lan lamun ngenani ing sira Muhammad musibatun apa musibah syiddatun tegese kasangetan yaqulu maka ngararucap ya man kabeh atau kafirin sami tadi wa minhum mayaqulu dzalik man eta atau tadi wa ila jahannam la muhitatun bil kafirin man lah kagarar ucap yaman kaming lafal qad akhadna amrana min qab mengalap ingsun sadaya ing perkara ingsun sadaya kalawan pastihina takhlabna waktu dari mangari ingsun sadaya min qablu saking sadurunge ko bihadhil musibah tegese sadurunge ikilah iki musibah ya kululan ucap yaman kabeh yaman te tawallaulan mengo yaman kabeh yaman farihuna iku kang bungah kabeh bima asabaka kalawan barang kang ngenani yaman ingsi qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.
wallahu a'lamu bimuradi kul ngucap sira Muhammad lahum gademan kabelain lai usibana ora pisan-pisan lai usibana ora pisan-pisan ngeunani na yesun sadaya ngapa barangka mesti akan sapa Allah kada ingsun sadaya iso batawi ngeunani maka Allah wa utai Allah maulana iku kang ngalindungi ingsun sadaya nasiruna kesegang nulungi ingsun sadaya mutawalli umurina lan kang ngarope ing pirang-pirang perkara ingsun sadaya wa Allah lan ingat sa Allah balaka falyatawakkal maka beci pasrah al mukminuna sapongkang mukmin kabeh karakter jelema munafik dijelaskan ku Gusti Allah di samping nu kamari geus dibahas. Iya. In tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibah yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Nyaritakeun munafik anu baheula di zaman Kangjeng Nabi. Ternyata barang diamati oranganan loba terjadi terus sabada Kangjeng Nabi teh komo di era globalisasi ayeuna. Tipe-tipe munafik teh juljol perasaan. Turun ayat ieu teh memehna aya berita hoak. Nu dicaritakeun ku Jabir bin Abdullah ketika Kangjeng Nabi berangkat beserta pasukanna ka Tabuk. Munafik teh kapan minta izin moal milu dengan berbagai alasan-alasan malah mandap-mandap ka Kangjeng Nabi idzan li wala taftinni izinan abdi moal milu tapi ulah ngajadikeun fitnah. Berita hoak tersebut begitu Kangjeng Nabi berangkat beserta prajurit. Aya anu mere kabar, "Wahai para masyarakat, Muhammad ternyata kacapean, letih lesu terjadi terhadap Muhammad. Lantaran keberadaan Muhammad letih jeung lesu, maka dalam peperangan aya dina kekalahan." Wow, kaum munafik teh surak. Wei, pohara jasa. Berita hoak tersebut teh datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi, heueuh ya. Kaula teu letih, teu lesu, tegar luar biasa. Geus diberitakeun seperti eta. Kemudian dalam peperangan urang sakieu. Naon kitu optimalna? Eueuh nu ngeluh saurang-urangan tapi diberitakeun seperti eta. Masya Allah. Kanjeng ngadenge berita tersebut kaget. Oh, munafik teh seperti eta. Mantap. Jol malaikat Jibril mawa ayat ini.
Muhammad intusibka hasanatun lamun mah anjeun teh menang kangenahan kabagusan dalam peperangan teh seperti dalam peperangan teh dibantu ku malaikat aya pitulung Allah menang kemudian menang godimah tah munafik mah tasuh ngarasa teunaheun ngarasa sempit ngarasa tegenah teu senang setik-etik acan ngadenge berita Kangjeng menang ngadenge berita Kangjeng berserta para tentarana menang godimah munafik mah teu senang setik-etik acan kitu atuh nya musuh asli nama munafik teh musuh mantap urangnya tah lamun aya jelema ka urang kos kitu tah urang ketika menang cilaka mana seserian eta ge termasuk incuna incu munafik masyaallah wa in tusibka musibatu yaqulu qad aqadna amrana Muhammad lamun manjeun teh menang musibah nu sangat luar biasa eleh misalnya peperangan teh teu berhasil ngamenangkeun teh sehingga ghanimah yaqulu munafik ngomongna teh qadaqna amrona deuh kami teh kapan geus ngalep kana urusan kami ya nek geus mikir samemehna ge asak-asak kami geus mikir asak-asak nu mantak kami teu milu ge ka medan laga kami mah qadaqna amrona min qablu memeh perang memeh kajadian musibah teh kami geus nyaho perang teh bakal pieleheun kami geus nyaho ieu teh bakal aya kerugian di urang nu mantak kami mah teu milu ngomong kitu naik teh wa hum farihun barungah kitu teh eta karakter munafik urang menang kangeunahan nyana tenang teu ngeunah jeung senang urang menang musibah nyana seserian eta munafik bisi urang boga batur kos kitu sing ade bahkan ieu mah lain batur deui pamajikan teh lamun anu nyandu mah kos kitu mun urang menang kasenangan jeung nu ngora teh tah nyana mah bendu tah lamun urang menang cilaka keur jeung nu ngora hadege oh mengkadenge misalnya urang jeung ngora aju kebeneran motor anu maling teh kabeh itu dipaling jeung jelema-jelemana eta pamajikan teu beres kos kitu eueuh tapi di urang mah oh nu bener garib kan masyaallah loba teh urang gadenge kos kadar itu jeung dulur teu hade mah jadi musuh jeung pamajikan teu saluyung mah jadi musuh anu ngeunah mah mun urang menang cilaka teh di jalan nu kolot teh masyaallah kunaon motorna aya nu maling ya Allah ya Rabbi kakana mah teu naon alhamdulillah masyaallah kula mah motor onam sepeda motor nu penting mah jelemana bae kula butuh kanyana kan kitu ge rada deureus ngeunaheun kan teu cara kieu motor aya nu maling heuh nyana keur jeung nu gorengnya heuh hadege kadenge aja sakucil hadege oh mending ngejelger kana hate hadege masyaallah bahasa urang mana teh si hadege jadi cilong bahasa kos gitu lemes tuh masyaallah si ade urang ge boga non gitu ngaranna tatangga boga babaturan kudu nu sauyuna ngeunaheun perasa urang di lembur teh ketika urang ka masjid babarengan jeung manehanana
ngobrol babarengan rencana urang zarah-zarah babarengan kayu urang ka kota babarengan nah eta kan ngeunah ketika urang sorangan juga beja ka manehanana bahwa urang keur ka Banten kebeneran motor nyenggol seti kacana pepes nyana hari wasus kacana masyaallah teman-teman tenanan teu ya Allah ya Rabbi Gusti mudah-mudahan disalametkeun babaturan kula nu sok babarengan ka masjid ka takan geunang kadengena ku urang lain ge sia teh cilaka motorna mah teu naon ngan kacana doang pepes aju atuh nanti kayang mah ketabrak gitu abe emang kurang sih siak gemes-gemes dah sebenarnya si eta pan siak kadeulun da sok ngara non gitu ngara diuk bareng aya memeh ka masjid teh diuk bae atuh kitu ge rokok aing beak punyana oh urusanna bontot tolol tah budak teu cara kieu teh ya diuk bareng sia teu ngarokok henteu tah ya aing tuh kan geunah eta teu kudu ngomong gitu blek we langsung ngeunaan kan minum ngarokok bareng ji cek eta mun bari ngopi mah ngeunaan kopi kan ngeunaan ke isuk benang 2 poe jeung nyana nu kitu lah ieu kaluarkeun ulah tati aingin tati aing tuh sa tuh hayang kopi kan henteu kudu hayang susu kopi susu jeung tah kan ngeunaan teh urang kos kitu sakalina poe katiluna eueuh nu ngarokok nu nyusu kabeh eta kan ngeunaan sauyunan ngaranna masyaallah nikmat tadi lembur lamun geus kos kitu cenah bas ye aing ke Banten ye ke Banten siapa sih milu ai milu mah hayangan atuh nya kitu teh we nya kitu teh kumaha henteu lah aing mah ngadoakeun bae maksudna sih kunaon emang tuh milu depisit sia ieu boga bahasa depisit dang ti mana aing we ngadege ge baheula aja depisit mah ali harmoko teh tah oh negara depisit nya tah aing aya sisa-sisa baheula oh jadi saya ke depisit teh sugan boga saeutik lah boro-boro boga ka warung ge candi bayar urut belanja entah emang ngadoakeun lagi bunga bae bisa ka ditu ye lain kitu asana aing usia mah teu haneuteun henteu atuh jatuh dipaksakeun ge aing mah bisana awak diperet itu lain keluar duit getih ngilu bae milu ongkosna geus tanggung jawab aing maksudna tanggung jawab teh kumaha ieu ayo milu bae pokona geus aing tanggung jawab geus pokona sia mah milu bae geus aing mah ai sia teh milu pan urang ka masjid bareng ngomong bareng ka Banten bareng urusanana milu gratis atuh gratis jan ge iraha bae bogana bayar ngaranna tah aing teu bal ngabeberat diri aing keur ngabebener awak ka Allah ye dah aing gadege ngomong sia asana aing lain deui aing urut baheula keur ngorang-ngorang bari ditobatan geus aing mumpung loba patula patali jeung nanaon aing mah boga duit zarat teu boga duit geus aing di dieu bae hadiah puji awal 5 nyahoeun ieu pan aju pinter sia atuh emang wali mah ongkos saha ongkos jelema biasa penting urang hadiah di dieu tuh kadenge ku jana kadenge ditanya pan sia hadiahna di imah bae depisit bos eta kitu bae milu geus gratis tah kitu nah tapi aing mah deuk teh dihareup sia gratis ongko dihareup aing di tukang mabok aing mah geus ngarasa asal di tukang beng mabok teu beurang gitu komo ieu naik mobil naon ieu naik mobil naon sia naik mobil eta teh tah naon gara elep teh beuh aing mah biasa naik baby ben man baheula sia ngomong sakumaha teu jelas aing mah diarep atuh di Tagambung di tukang puyang aing gratis mah di tukang teu nawar keneh bu gratis masih nawar keneh bae hayu geus teu naon geus naon eta karakan ngeunaheun ka urang eta babaturan ya Allah ya Rabb
sebenarnya lamun urang nyaritakeun ganjaran mah aya aturan urang cicing bae di imah tapi menang ganjaran gede. Okos jelema dek ngaji teu boga mobil laju ku urang di mobilan urang mah teu ngaji. Beuh ganjaranna sa mobil ka urang kabeh. Jelema dek ka Banten laju manehanana hayang ka Banten tapi teu boga duit. Dah yang dibiak eta lain lalagaan. Komo munggah haji mah cek lain hayang munggah haji atuh lain hayang deui geus ka impi-impikeun bae ngaju atuh nyaos sorangan kos kieu kaayaanana sadek lamun munggah haji naon sia ngomong lain sia rek munggah haji itu bener ieu sok ulah sok ngabibitan nu hayang sia mah atuh sia hayang atuh lain hayang deui geus ngimpi-ngimpi aing geus motok gerakan itu gerak daftar. Lu bener dulu. Eta kan ditanya gitu ke kumaha nu nanyana kan. Lamun nu nanyana emang biasa sok mere, biasa sok ngaberangkateun ka denge. Urang kan bunga, tapi lamun ditanya ku sieu. Misalnya, "Zeh hayang enggak maka aya geus geura berangkat." Berangkat mah mah, hayu geura berangkat bae. Maksudna heuh sia leumpang. Goblok. Ditanya ku si eta teh aya urang ge. Atuh cita leumpang ka maka onceng. Ayo kos ngomong kos bener horenganan. Atuh nganyana mah bageur jasa nyana tah haji pendek keur dahar. Jelema liwat atuh dibere bae. Masyaallah, ku bageur-bageur teuing tos. Heuh, keur dahar, keur ngopi jelema liwat atuh dibere bae. Parah. Kabageuranana datang ka dinya tah. Malah mah deres penting ngabibita mah. Hei, sia liwat, los liwat tah aing ngopi tah surudut. Zolimna ge, zolimna deui tah mah. Ya Allah, ya tah kos urang bawa kado batur teu dibere. Mau kado? Oh, sareungit asa ieu kado. Pohara jas. Nyana ge miludan. Aduh, bangunan ngeunah. Ngakana meuli, amoh. Kadanan ku mere eta mangana meuli jelema mah. Kan jelema teu boga duit bade gitukeun emang teu kasuat. Boga duit deleukeun ku aing sia. Aing meuli kado satreuk dikahulu siakeun. Geus mulai teu beres. Geus mulai teu beres geus. Aduh, tak eta nu bantak dihese neangan nu sauyunan teh. Tuh, ieu. Karakter munafik seperti kos kieu ya Allah. Batur anu menang cilaka nyana nu seserian ketika batur menang kesenangan nyana nu gering munafik. Dilanjut ku Gusti Allah. Qul la yusiba illa ma kataballahu lana. Bejakeun ku anjeun he Jibril. Qul bejakeun ku anjeun ka para munafikin ceuk malaikat ka Kangjeng Nabi. Ulah boga karakter model kos situ. Ketika mukminin menang musibahnya nanu emprak seserian, hei, laisibana sama sekali tekena ka urang musibah illa bakataballahu lana. Kecuali geus aya catatan ti Gusti Allah ka urang sadayana. Wa maulana Allah anu ngalindungi nu nulungan nu utar atur ke urusan urang sadaya. Allah Masya Allah karim. Urang menang untung urusan Allah, urang menang rugi nang Allah, urang keur meujeuhna saluyu nang Allah, urang menang musibah nang Allah. Oh, iki perkara keluar tina aturan Allah. Kullu syai'in biqada illahi wa qadari. Sak
kabeh perkara aya dina qada jeung qadar Allah. Nu kaluar ti qada jeung qadar Allah eueuh. Puabeh urang hayang kawin jasa encan mah ku Allah dibere jodoh atuh moal kawin kajen kumaha ge narima urang kana keputusan Allah. Urang can hayang kawin can sapira umur teh kakarek ge 17 18 atau 20 tahun tapi ku kolot dikawinkeun be kudu kawin be kawin enggeus takdir ti Gusti Allah kos kitu. Urang dagang di modalan puluhan juta rengse jeung modal-modalna nang Allah. Urang dagang ti mimiti lah sapila dagang asongan gede boy kuari jadi bos nang Allah. Urang ti tajong musibah nang Allah. Urang kabeneran kena terjangkit penyakit salesma nang Allah. Wow, kuari teh cenah ieu kumpul di awak teh. Naon? Hiji jantung. Halo, aju naon deui? Paru-paru. Lah. Tereh teh mah pernapasan kan teh mah. Salah sok ngomong kitu. Heeh, maksudna pan urang teh bisa sehat teh napas. Ai paru-paru mah pan urusan napas. Aing lamun sia bebeja urusan muriang bisul mah jauh kene teh makan napas. Jauh, tapi kan ai urusan asma mah paru-paru teh urusanana ya aju naon deui darah tinggi je tah mah panglima kabeh tah mah penyakit panglima tah mah aduh ya ieu atas cek urang teh aing ngadenge kamari pengajian horenganan kabeh ge nang Allah emang sih nang Allah ya lagi ngomongna sangeukeun ai nang nama nang Allah ngan kieu-kieu teuing jeung eta atuh teu kieu-kieu teuing geus kabeh ge nang Allah jah urang inget ka dinya mah kabeh ge nang Allah tah deres aing ngaji mah deres aya sadar aya hiji jelema datang ka Ali bin Husain. Sidina Husain boga anak ngaranna Ali. Boh, wali. Sidina Husain waliun min auliyaillah. Silsilah thariqah ka Sidina Husain mayoritas. Boga anak Ali. Boh, hebat. Datang tamu ka Ali Sidina Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cekna calik. Aya naon? Cek ngomong Sunda. Iya, cek gara teh dek usul urusan dagang. Maksudna kula dagang cek kana terus bae teu pernah we. Ye aya leuwihna dina aya leuwihna ge haju beak deui bae teu rek nyangkrung. Cerik Ali bin Husain. Cek kana kok cerik. Inghak-inghakan. Terus bae cager deui. Barang cager deui ngomong deui. Sayyid cekena teh ieu kula ieu selain daripada dagang tani cekena. Ah? Tani dia batur babaragus cekena tapi nu kula mah teu wudu we cekena aya. Ya, jang dahar mah kitu jeung dijual we ala kadar saeutik mah ngan teh cara batur we. Cerik deui. Cerik deui bae. Cerik deui bae. Cager we teh ngomong deui. Iya cekina teh boga onta sababaraha kadang-kadang disewakeun ku batur teh lambat balik inghak-inghakan. Geus beres sekarang. Cek Ali bin Husain teh lamun aya jelema kamusibahan dibere musibah teh ulah-ulana naon tilu musibah nu cek Kangjeng Nabi cek aki hiji bae dijadikeun hitungan dijadikeun itibar salamet bakalna hiji di antara tilu musibah naon eta cek tamu nomor kahiji musibah teh kalengitan umur
lamun manehanana di musibahan ku Gusti Allah kalengitan umur unggal poe urang teh kapan ieu leungit umur sebagai modal dibandingkeun jeung leungit dunia nyana prihatinan keneh leungit umur batan leungit dunia eta jelema bakal salamet jaga di akhirat. Tapi lolobana jelema anu katingali jeung nu kadenge ku kaula mah cek Ali bin Husain teh ai leungit dunia mah ceurik luar biasa, leungit onta ceurik luar biasa, leungit dinar dirham ceurik luar biasa, boro-boro eta dagang kerugi ge ceurik luar biasa, jeung ceurikan dunia nu bakal ditinggalkeun ai umur leungit teu pernah diceurikan. Eta tamu kieu tah lamun urang geus kaleungitan ka musibahan umur dikurangan ku Gusti Allah leungit mun urang boga jatah 50 ku ari teh keur geus umur 40 tinggal 10 deui lamun urang umur teh genep 10 ku ari 50 11 bulan 28 poe berarti tinggal 2 poin umur leungit tapi kurang teu pernah kaleungitan umur teh poe anu lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat ku aing teh poe anu ku ari tibalik datang ka ayeuna geus sabaraha puluh tahun pernah urang nyeungceurikan leungit umur sebagai modal Gusti Allah nalangsa teu pernah kunaon aya leungit senda jepit ceuri. Masya Allah leungit duit mending mung gede 10.000 ge ngadukunkeun aya beakna mapan 2 juta. Eta kan garoblok na jelema eta garoblok na jelema. Eta kan Masya Allah cek MZ teh mata makan jelema teh kitu jatuh ketiban tangga. Ih leungit motor naon sia leungit motor beat na eta tahun sabaraha tahun 2000 Allah lu sakiaki ya kan ayo waduh kukula geus dikakiaikeun teu geus kadukun teu kuari anu geus beak 25 juta kula yang sia goblok apa tolol sih leungit motor beat ambo beak 25 juta eta ka jelema tolol aing mah penasaran doang sa ieu jelema anu malingna hayang jauh doang aing mah pokona mah henteu teh dikukumahakeun kakula ge loba kieu cenah kula leungit motor ieu mah hayang nyaho we jelema mal dikukumahakeun mal dikukumahakeun eta hayang nyaho teh naon hayang nyaho doang cenah geus nyaho mah pasti dibebek ku sia eta ngomongna mal dinaonkeun ta eta leungit motor mah eta leungit sendal mah eta leungit duit mah inget-ingetunana terus baik malah mah 15 tahun anu silam pernah leungit motor datang ke kuari inget ras hate asana nyongkelit hate ai hudang merereng jagaan inget ka motor baheula keur meujeuhna resep ka dunya mah ku cinta-cintana datang ka kagundam-gundamkeun 20 tahun silam 15 tahun silam masih kainget-inget keneh. Tapi umur leungit musibah leungit dunia terus bae ditaliti musibah leungit umur mah tadi pirale cicing beta tamu bener kadua naon teh nu kadua musibah rezeki maksudna musibah rezeki teh kapan geus aya catatanana rezeki urang teh di Lauhil Mahfuz teh poe isuk dan selanjutnya datang ka maut ketika geus beak rezeki urang pae lamun aya keneh mari dijemolong ka perkuajen teh bering adag-adagan ge nu jadi masalah musibah dagang musibah usaha lamun manehanana usahana nu penting mah meraih dunia keuntungan sebanyak-banyaknya tidak ada perhitungan halal atau haram. Taya kamu musibahan rezeki model kos kitu teu pernah ditafakuran dijadikan iktibar padahal
lamun dagang lamun tani mun usaha manehanana make perjalanan nu halal usahana bae diganjar komo hasilna aju dibikeun ka anak pamajikan disodakohkeun disabaraha lipat ti mimiti berangkat dagangna ganjaran kemudian hasilna ganjaran kemudian dibikeun ka anak incu ganjaran disodakohkeun ka fakir miskin ganjaran dibangunkeun ka majelis taklim ka masjid ganjaran da teu inget ka dinya lamun halal jadi ganjaran tapi lamun haram disodakohkeun teu jadi ganjaran didahar bakal jadi laknat ti Gusti Allah musibah model kos kitu kunaon teu dipikir laporanana ngan sakadar leungit ieu leungit itu kurang ieu kurang itu sugan teh didoakeun orang dicarekan lain carekan urusanana ieu lain jang sia engke jang tahun 2019 jelema loba nu kos kitu tuh tahun 2019 di mana itu kuari ti mimiti dagang nyokot duit bang teh kapan geus jelas-jelas riba belah dituna kapan katibuhu wa syahiduhu kabeh juru tulisna saksina pelakuna geus jelas kabeh eta teh neraka kabeh wari mayoritas teu bisa bang anu ternama bang anu keliling disebutna bang naon kana nyarao kabeh tarolol goblok sia dasar pemain bang kabeh meureunana ya Allah ya Rabbi kunaon lain dadehem tolol sia datang ka paeh bang keneh bae kita urusan rezeki musibah ketika urang make duit anu haram nyokot lagi geus neraka ngagolangkeun lagi ka neraka hasil lagi kan jadi neraka ketika kurang dibikeun hasilna ka anak pamajikan neraka sarua bae kabelah dituna disodakokeun emang bakal jadi sodako haram bae moal jadi sodako tah musibah eta teu pernah dipikir cek Ali bin Husain aduh cak tamu teh aduh lain aduh tuh moal kebal teh hirup teh make jeung asal bae boh kumaha carana ieu hayang kebeli motor teu bisa meuli motor teh kredit nah ieu kredit dua harga satu benda dua akad ieu nu bahaya ge kredit khusus kredit halal kontan jeung kredit akur harga halal iya satu benda dua akad beda harga haram kuari naon atuh nu teu haram kuari naon hayu ngaji mah terus bae ngaji unggal minggu ngaji asup deui kaburu paes sia dikirahan ngeureunana ngredit sia ji eta Ali bin Husain musibah cek manehanana ieu teu pernah ditolelir musibah teh kunaon teu pernah diperhitungkeun masyaallah karim duit nu kos sekarang itu ya Allah ya Sayyidina Umar begitu manehanana jadi khalifah kemudian gitu Salman Al-Farisi diutus kita jadi gubernur di daerah Madain deket ka Iran didinya teh tidinya manehanana jadi gubernur barang diteliti eta luar biasa jujur jeung adilna kejujuran jeung keadilan Salman Al-Farisi teh tandingan cek masyarakat hanjakal mah hiji teu daek ngarobah pakaian dua teu daek ngarobah tempat tilu teu daek ngarobah dahar padahal mah cek masyarakat
terutama bisikan-bisikan di sekeliling pannya jadi gubernur atuh hiji make pakaian anu layak, dua patempatan jasok kata tamuan ke panti berbagai penjuru daerah, tilu dahareunana atuh. Sina Umar ngadenge kitu cerik Sina Umar cerik nyencerikan masyarakat. Asaras ingat cerik telila datang Salman Al-Farisi teh diiring ku tokoh-tokoh masyarakat, maksudna dek galaporkeun soal eta tah urusan kenegaraan. Alhamdulillah masya Allah cuman hiji be ieu Salman mah pakaianana eta be jeung eta bangunangan boga dua doang itu diseuseuh eta dipake, mun eta diseuseuh itu dipake, geus disiap-siapkeun ti Baitul Mal nya mambung. Mereka hiji kedua ieu tempat teu layak jang seorang gubernur, tilu tempat-tempat makanan jeung minuman, opat makanan jeung minumanana eta tah nu dilaporkeun. Cek Sayyidina Umar teh kula teh salah milih gubernur, feeling kaula hati kecil kaula teh pas nyen gubernur model anjeun Salman. Bener anjeun kitu leres. Ieu mah deuk ditanya bae alasan anjeun nu mantep teh daek ngarobah kitu bae kumaha? Kieu ya Amirul Mukminin, abdi dibere mandat alhamdulillah. Ku abdi dilaksanakeun sakumaha mestina. Adapun urusan pribadi abdi urusan abdi. Abdi boga baju ngan sakikieuna lain teu kabeuli, teu kudu nyokot ti Baitul Mal insyaallah, tapi abdi teh hayang hiji. Nomor kadua tempat teu kudu nyokot ti Baitul Mal, abdi ge siap jang ngabangun pribadi, jang pribadi abdi, tapi abdi henteu. Nomor katilu urusan dahareun jarak masyarakat mah dibere pedah tempatna hungkul atuh sapeda tempat naon hubunganna dahareun jeung tempat. Jadahareun bagus gae tempatna jore badahareun bagus tempatna jore jang ngeunah bae. Ayeuna tempatna bagus dahareunna jore aju teu ngeunah bae. Cek Sina Umar bener oge. Teu naon hubunganan. Urang boga tempatna bagus tina emas tah, tapi dibere ka dinya tek bae naon eusina bubur nu geus 5 poe nu kumaha? Emas teh emas. Urang make batok, tapi waduh bubur kacang ijo campur ketan hitam. Iya, make santen semua amis. Iya, ya Allah ya Rabbi Gusti. Diendogan setik. Wah. Dadat. Geunah jasa. Tempatna batok. Nu tadi emas, tapi bubur geus 5 poe. Naon hubunganana dahareun jeung tempat? Tamangan sakarang babanggaan doang. Ge Fudoli. Aduh nya nama boh, lamun diondang teu 5 gelas teu jadi ceramahna. Kudu 5 ge numpul dek. Ambo budak. Numpul dek. Mun ceceklan teu jadi. Kudu ceceklan. Keur ieu bari geus tobat. Tuh sia mah dasar hasud. Tuh. Alasan laon mane Salman cek Umar. Matak teu hayang. Hiji besi dianggap teu nuturkeun ka Kangjeng Rasul abdi teh pan milu jeung Kangjeng Rasul teh. Ja Kangjeng Rasul teh pakaian anakku abdi ditiru model abdi kos kieu ye. Kangjeng teh teu pernah nu bagus-bagus. Ketika abdi naros ka Kangjeng pakaian ieu Salman, Kangjeng teh selalu make pakaian anu hareuras teu pernah nu lemes. Ditaros ku Salman tuan kok nganggo acukna kos kitu bae. Salman mualila di alam dunia ulah sok ngeunahan pakaian ke di sorga hayang pakaian nu kumaha ge tah inget ka ucapan Kangjeng. Cak Sina Umar kagagas cak cenah. Ke zaman urang babarengan jeung Kangjeng Rasul. Coba ieu mana tan akur jeung Kangjeng Rasul. Mana? Ye cenah ieu budaya, leg-leg Gus ya budaya. Leg-leg Gus ya. Hayo kunaon teu nuturkeun sia nuturkeun saha sia kos kitu teh pakaian tah. Ulah leuleuh ka dieu.
Sia memang kos kieu mah bangka waras ieu mah. Geus atuh minimal urang geus salat bae nuturkeun ka kajen geus ai kos kieu mah. Ieu mah pan lain, aya deuk salat make batik, giliran ka pasar make jubah. Deui. Abeh pajar supi. Nya garoblok kabeh ge tarolol. Atuh ya Allah, hari ngaji mah make biasa bae. Oh, deuk salat make biasa bae. Meuli ka pasar udang-udang dipake. Masya Allah. Bener man edan lepas. Nomor kaduana urusan imah sapira imah. Ya Amirul Mukminin Nabi teh mualila bakal ninggalkeun alam dunia sedengkeun ke di akhirat teh kapan paling embung abdi ditanya soal dunia. Ai kitu mangan saya aya doang lah abdi gampang ke ngajawabna. Jageninganan kurang kumaha Kangjeng Rasul teh manusia anu haram ka neraka jelas boga jaminan sorga tingali bumina penduduk surga nu Kangjeng teh di mana-mana urang bada lebet ka bumi Kangjeng teh kudu mendek di mana-mana Kangjeng lantas kulem teh geuning katingali dina tonggongna teh tertera urut palapah kormana ahli sorga nu jelas-jelas jaminan sorga bener kos kitu nya abdi deuk ngaleuwihan Kangjeng cek Sidina Umar kagagas baheula urang bareng katilu urusan wawadahan atuh sapira wawadahan abdi mah teu kudu nyokot ti Baitul Mal ku abdi sorangan ge insyaallah hayang nu bararagus di pasar Ambalaya tapi geningan nu diperlukeun mah kapan teh eusina lain wadahna ari wadahna mangan sakadar babanggaan sosombongan doang sedengkeun nu babanggaan nu sosombongan teh kapan meureunan di akhiratna bakal disiksa abdi embung ku gara-gara gelas gara-gara piring aju abdi kena siksa cek Sidina Umar bener-bener kagas tah sakitu tamah abdi dek dilanjut jadi gubernur mangga tamah urusan pribadi abdi urusan kemasyarakatan sesuai jeung aturan insyaallah abdi ngarti abdi teu ngarti pasti abdi lapor naros ya Amirul Mukminin masyaallah ceurik Sidina Umar jeung eta nu milu ge careuri kabeh ai kos kitu batu lainnya na bae ya urang ge meureun bakal ditanya di akhirat lain Salman bae urusan baju, urusan imah, Salman, anjeun terus jadi gubernur kami bakal nuturkeun anjeun. Imah kami nu aya dek dibeukeunnan ka fakir miskin kami malah dek saaya-aya bae. Tuh nasihat ti waliullah maka rasa ka jantung. Coba kiai nu kuat saudara-saudara. Marilah kita sama-sama membangun masjid. Aya nyana nyokot duit masjid tolong. Lain akan pun sia. Narurutna jelema demo kabeh masyarakat ulah si eta pemimpinna mangkona loba nu leungit coba ayo nah ieu tah nyaritakeun soal musibah ke di akhir zaman bakal loba musibah anu keuna ka para pemimpin cek Sidina Umar Malikan Aduda raja nu diktator encan ge lepas tina obrolan eta horenganan disatukangeun eta teh para gegeden Madinah teh ngarobrol deui urang boga Amirul Mukminin Umar bin Khattab teh pohara luar biasa ngan ieu urang boga pamimpin khalifah teh bajuna teh eta bae ka masjid eta ka masyarakat eta sarua oleh di samping eta teu layak imah Amirul Mukminin nya leutik jeung kata tamuan unggal poe di samping eta wawadahan-wawadahanana deui di luar kelayakan saha
cek tokoh-tokoh Madinah nu wani negor Amirul Mukminin supaya layak tampil prima. Nanya kaya, san wani kasih na Umar setan ge si Unu. Sia juga wani negor. Teu aing mah. Boro-boro negor aing mah neuleuna ge teu kuat. Sia atuh aing ngeritik mah ngeritik bae ngan aing kudu negor mah. Kasih dina Umar Amirul Mukminin tumbung atuh sagala aya di nyana adil aya di nyana jujur aya di nyana aju gagah aya di nyana ngan eta masalah kelayakan doang ieu embung aing kudu negor mah mana teuing meureun aing dicaci maki tapi kan ieu negara kumaha lamun urang lapor ka Siti Aisyah jeung Siti Hafsah Siti Aisyah eta teh kapan gitu garwa Kangjeng Ari Siti Hafsah sami putri Sina Umar garwana kene sia teh nyaho garwa pamajikan bangun sing harulang naon garwa lah ora sira dangkak sira mah ora weru garwa ngauleung mah peni naon garwa bikang sia mah bikang Ye dicelongok mah istri. Hese dibawa ke Bandung teh teu paham. Tah kan sopan. Itu kan garwana. Coba orang naros. Yuk. Aya 5 tokoh Madinah menghampiri Siti Aisyah sareng Siti Hafsah. Aya naon permasalahanna? Cek ummahatil mukminin. Kami 5an sebagai wakil masyarakat rek lapor naon ngalaporkeun tentang kelayakan Amirul Mukminin. Oh Abah Abdi cek Siti Hafsah muhun kitu teu adil teh jujur sanes mah sanes aya sababaraha perkawis ieu teh patali sareng acukna raksukanana kirang layak margi di sekitarna teh kapan seueur tokoh-tokoh ku ayana sakitu kami siap mangmeserkeun bade nu kumaha minaheun teh kana hate ngomong kos kitu teh aduh asa dikipasan teh kan minaheun kadua perkawis patali sakeung sareng ieu bumina henteu layak kanggo Amirul Mukminin teh kami siap mangbangun ke katilu perkawis ieu perkawis wawadahan tah eta teh supados katinggalina sargep we kitu teh insyaallah puyeng ngadanya dan cenah ngomong teu seubeut ayo urang mah pantes kieu nomor kahiji asana ngeunaheun kana jantung teh sebut perasaan asal dibawa kos kitu beta urang Tangerang mah teu aja bae sia-sia aing teu bisa diajak lemes teu bisa ih urang di dieu urang mun gapangi jeung urang Cilongok mah jeung urang Gelam teh di kamarana tuh kan bahasa di Gelam teh di kamarana nah gitu bahasa di kamarana pas gitu tapi lamun pondok di kamarana emang sia lain deui kan tah coba teh ka dieu teh kaputak deukeut di kamarana tuh lain deui tah saeutik tapi lamun di Cilongok bade ka mana tuh percaya siapa ini kurung kunu non gitu karena bahasa sarogol tapi pas di Cilongok ya Allah lah lemesna pohara geus kitu we geus kitu we tau kakawasaan Gusti cik Siti Aisyah bener kira-kira ye nu bakal lapor saha anjeun batu Hafsah maneh mah pan putrina anakna siap tapi abang mah galak kula mah ngabaturan bae anjeun bae nu laporna ka Siti Aisyah aduh kula mah teu kuat
tileletik nyaho jasa ka karakter Abah maksudnya teu meunang salah seetik nu teu akur jeung agama atuh geus Abah mah mantak disebut lagi Al-Faruq mantak lamun imah urang diteudeunana tadi luhur lawangna Umar Al-Faruq setan moal daekeun asli malaikat sieun bareng leup wow jok setan bareng leup penghuni Haji Pendi ini mah temen gua atuh setan dia setan leup penghuni ayeuna itu sieun bareng leup penghuni yo pohara malah mah aing eleh guyana cak setan bisa aya pengangkatan setan dari manusia cak dia keterlaluan jasa setan. Nah, ayo ke surang bareng aja Siti Aisyah. Yuk, datang bareng. Bareng. Aya naon cik Sina Umar teh? Wahai ummahatil mukminin. Abdi kenging laporan-laporan ti para penggede-penggede Madinah. Soal naon? Hiji soal baju nu dipake ku anjeun teh cenah ieu teh supaya layak bae ieu tokoh-tokoh dek mang melikeun ci akur jeung maneh Salman. Kedua soal tempat lantaran dikunjungi di berbagai daerah anjeun teh kapan ummah Amirul Mukminin nah kudu boga tempat anu layak bae tilu soal ieu teh petempatan cih percis amat kumaha cerik di sini Umar Aisyah Hafsah anjeun teh pan pernah babarengan jeung Kangjeng hirup ngileuk ada duaan pan anjeun nu ngaladenan Kangjeng teh pernah teh Kangjeng boga baju na bararagus henteu atuh lamun kaula kusadu mah jadi Amirul Mukminin aju pakaian bararagus atuh kumaha engke cek Kangjeng meureun ke di akhirat teh kaula teh meureunanan teu ditarima jadi babaturanana heueuh oge nya makana sapira baju hayang sakumaha sapira pakaian hayang nu kos kumaha gampang tapi nu dipikiran teh akur henteu jeung nu sok dilakukeun ku Kangjeng akur henteu tah ieu nu dipake kasieun nu mantep ketika aya di Indonesia aya seorang kiai jadi khatib make jubah disengserikeun di Jawa teh kulantaran teu make kitu batik disengserikeun penggede-penggede teh mantap disengserikeun eta urang makan orang Indonesia lain orang Arab teh mah ke Arab-Araban ngadalil biasa kiai ge ngan kulantaran kiai hartina dilawan salah teh dilawan salah urusanana pan ieu mah urusan nafsu ngaleos teh kiai teh di Indonesia mah di Indonesia urang make jubah teh pajar Araban pajar hahabiban pajar khokholipahan je ieu kudu disesuaikeun sumutna ye sia naon sia masa disesuaikan sok aya sok si sembarangan sia ngomong ke sorga hayang lain cenah jubah mah teh mah di Arab mah cenah oh ieu ge naon karang-karangna di Jidah urang Yaman tukang mawaan barang make jubah atuh nu eta tolol si maneuleuna si nu eta tawa ingetkan ini budak korenganan di dia mah kiai kabeh tukang-tukang mawaan tas kiai cenah pan urang-urang Yaman mah pan marake ieu kabeh budak di urang mah kos kitu teh cuma kiai cenah teh orang di dia kiai kabeh atunya mah sasalaman ku eta teh ini cium tangan pohara ini eta aki-aki baca teu kadenge dongeng kos kitu ini ih masyaallah hajupan ngomongnya kan horenganan di dia mah maca Quran kabeh keur digawe ge maca Quran bae kabeh teu nyahoeun eta bahasa da tolol tadi di nya atuh barang ditanya urang mana tatang Haji Pe dipaingan atuh sapira pondok nyaho naon nah ieu mah
sarana nuturkeun Kangjeng moal Syekh Nawawi nulis di Riyad Syekh Nawawi nulis di berbagai tuturkeun Kangjeng tah wahai ummahatil mukminin wal mukminat Aisyah Hafsah maneh kan bareng jeung Kangjeng ngaladenan pernah teu hayang kemewahan dunia Kangjeng henteu pernah henteu di imah tangga aya tempat-tempat anu mewah teu aya naon cenah isin cenah ka Gusti atuh Kangjeng bae isin atuh komo kaula ya cek Sayyidina Umar inna fil akhirati aqabatan saenyana di akhirat loba tanjakan-tanjakan loba masalah-masalah loba beban-beban tuh loba beban di akhirat teh tanya ieu tanya itu tanya ieu tanya itu nah nu paling salamet adalah al-mukhifun jelema anu ngentengkeun beban di dunia. Ketika di dunia ngentengkeun sorangan lah sapira baju lah sapira imah lah sapira ke bae di surga tah di dunia na dielah-elah bae nah al-mukhifun ngaranna cek Sina Umar di akhiratna beban-beban tersebut bakal selesai. Urang kan lamun maot ya ditanyakeun imah menang meuli duitna ti mana kendaraan menang di mana eta kan proses kos itu kan angel kok mau pamajikanna opat nu ieu jadi tanya-tanya tah hade ge tanya cek malaikat diem lu aduh dagang karung nih ditanya ayo sabaraha jenis karung ayo coba nah kemudian cara dagangna kumaha modalna ti mana ka mana jeung kumaha di ka mana keun teh duit karung teh mangkaning neraka geus tiba asal ditanya bae di mana eta nang ti mana eta seuneu neraka nya geus kieu bae aduh sanggeusna transaksi kemudian duitna eta nu katarima dihitung sanggeusna dihitung ngaju leuwih kon teh dibalikeun deui Waduh. Geus katarima ju duitna eta nu digunakeun pake dahar, pake nginum jeung keluarga sesana dikamanakeun di neraka. Alah, cak aja pending geus abdi bae teu ditanya maning digejeburkeun mah gejeburkeun. Capek. Ulahum. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Dailah inna fil akhirati aqabatan di akhirat bakal loba beban-beban anu luar biasa nu pang salametna al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia pancena ari bapa anjeun mah sugih etas Sina Abu Bakar Siddiq ai maneh maneuleun teh sugihna ai sugih teh di aku kitu ku Sina Abu Bakar henteu kula teh nuturkeun Sina Abu Bakar belah dituturkeun Kangjeng sugih teh pamere Allah tapi teu pernah ngaku kasugihanana jelema nu aya sabaraha disuguhan bae ku manehanana ayo terus bahkan Kangjeng Nabi lamun aya katamuan nu dipanggil teh Abu Bakar aya Abu Bakar aya suguhan tamu mun nyana tamu kalaparan ketika dek balik Abu Bakar boga teh jang ongkos aya mun nyana mau bisa balik tah sugih teh mun kos kitu mah masalah tuh nyana teh perang sabaraha ribu onta tah sugih teh jang kos kitu tuh tinggal urang we aing ge kos kitu teu percaya dulur hayang numpakan ge teu beunang kana mobil teh sakalina numpakan dideleukeun kotor sendal waduh cak adina teh ngomong deui naik mobil si eta emang kurang gitu capek kotor saeutik bae ge beung rewang bae kan mobil teh kudu kumbah mobil teh kudu anu ngumbah ge bekan ngomong kaduhung naik mobil eta sakalina aing naik kos kitu geus teh hayang aing mah moal deui aing naik mobil kos kitu lain ngeunaheun pan jadi nyiksa awak pan naik mobil teh ngeunaheun deuk liuk kumaha bae ngeunaheun deuk naon dadek naon jadi urang jadi raja kan ngeunaheun di mobil ieu mah lain pan asal ngitukeun ulah tukang teuing aing ge dia
kalangan sia. Pantai jadi raja. Hah, lek ngarokok. Mobil, ngarokok di mobil. Bau. Ya dek. Nyidu bae sia mah, nyidu bae. Geus keluar ulah naik mobil ieu. Ambo. Sakalina utah tuh kan. Tuh kan. Aduh, jak nu boga mobil sia kaduh we ngajak sia. Sugan teh sia teh kampungan goblok. Beak mobil aing. Kau tahan. Mobil mewah tinggal mobil mewah. Kau tahan. Ada. Ditinggalkeun embung. Tah, ieu urang naik mobil teh supaya bebas. Itu mobil teh dunia. Jang sarana transportasi supaya urang ngeunaheun kumaha ieu mah pan lain. Asal naik mobil eta bae ngageter-geter. Heeh. Ieu muka lawang mah lalauna. Ngagebrukeun budak mah. Mobil aing ajur buset. Ai serem kana teh. Gas, aing mah naik mobil eta mendingan naik 08. Bebas sakana teh. Emang meureun sakarakter jelema mah dah. Aya bebas naik truk. Karak bebas atuh lain jelema barang tah mah. Tah, ieu cek Sidina Umar di akhirat bakalna loba tanjakan-tanjakan jeung loba beban-beban. Kang salamet-salamet ta'al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia. Kula embung di akhirat kacoceng derajat kula. Masa teu bareng jeung Sina Abu Bakar, masa teu bareng jeung Kanjeng Nabi. Boh, kajenting di dunia kula susah kadeuluna, kula teu senang. Jenting moal kebal di dunia mah. Masya Allah, cek anakna Siti Hafsah kaduhung urang bebeja ka bapa kos kitu. Cek kula ge nya nama kos kitu. Ge urang sakit ge kunyana teu ditampilin cek. Nu geus bau nya nama pedang tilok disarangkan kan nya nama. Tah, ieu lah bahkan nambah deui. Baitul mal lamun kurang ada harti baitul mal bisa lantaran kula aya hak tetapi beuteung kula moal coba-coba diresian ku duit baitul mal. Cek Sina Umar moal sieun ka Gusti Allah jeun teh bagikeun ka hakna masing-masing kula moal kajen ku kumaha. Sidina Umar sahabae seorang alim cek Kanjeng Nabi anu di jero beuteungna kaeusian ku duit nagara ku duit pamarentah teu percaya karena kejujuran jeung keadilan eta kiai. Wah, cek Sina Hafsah pun ngamuk ka dieu ka ditu kan. Tadi ge kan ulah. Geus ngamuk da padi urang balik isin, Pak. Lamun kiai ngadahar duit pamarentah, ngadahar duit sultan. Enggeus nu kos kitu mah moal beres na ka kiaiana teu aman nyekelan ilmu Allah geus moal aman saya tiga-tiga can komo tamah make nyodor-nyodorkeun proposalna. Teu Siti Hafsah ka proposal ge aya. Tah meureun tambahna ti kiai ka gitu. Ngamuk bobat mun dicaritakeun mah. Mun dicaritakeun nyanangan nyaritakeun tentang duit-duit baitul mal, duit-duit. Aya seorang sahabat begitu datang ngaran Salim teh jujur dan luar biasa. Ketika datang seorang raja, nah katingal ieu sahabat. Mana Salim kan di Baitullah keur ngadoa bae. Boga kepentingan dunia kan maneh. Nyanangan nyileuk. Boga kepentingan aya ka dieu kula. Beres jangan ngadoa terus ditungguan ku raja keluar. Cek begitu di mana yang ngadoan tadi boga kepentingan atuh boga dunia apa akhirat soal dunia soal akhirat urusan kula tah lamun boga kepentingan dunia yuk kula tungguan kula aduh cek Salim teh
Kula hayang nurutan Sina Umar, hayang nurutan Sina Abu Bakar, hayang nurutan Kangjeng. Embung kasihan ieu duit. Ku duit haram mal kebal deui hirup sakiana teh. Begitu datang tah butuh sabaraha deui tah. Nyana indit. Masyaallah. Ku ari mah kieu cek cenah ieu duit dikumpulkeun kabeh. Eta naon eta? Duit cek ti saya ti raja. Boh maneh mah untung cek nu sajen teh. Maneh mah untung diperhatikeun ku raja, datang ka dibere duit ceuriknya. Pan sia mah ceurik, mangga duit ceurik, dibere duit ceurik. Henteu kitu. Ke kieu bae tungguan ieu di dieu nya. Mun kula eueuh ka dieu deui meureunana ieu lain milik kula cokotnya. Serpet bae balik. Serpet bae balik teh. Ditungguan ku dirinya ku nu sejen-sejen teh. Barang eueuh balik teh, eueuh balik deui ka dinya. Seseria dibawa berarti halal cek ada ieu. Salimna geus pugus salim mah langsung balik ka imah. Ngadoa ka Allah Gusti salametkeun abdi hirup di dunia ulah datang ka ngadahar duit ti pamarentah. Langsung aya nu ngudang. Salim. Itu duit diadap. Itu kusaha? Geus dicokot ku anu kon. Alhamdulillah. Ai maneh teu kurang. Nu mantak embung kunaon? Besi kaganggu kahusuan salat kula, besi kaganggu derajat kula engke di akhirat. Teu hayang kula mah ngadahar duit di pamarentah. Ji, jagana tu kula ge kabagian. Saknya lah teh kitu teh. Ya kitu mah kula embung atuh deui. Sia mah sia bae ulah nurutan aing. Henteu, mun nya ka di akhirat itu Tuhan ka sorga kula. Ka sorga mah ka sorga ngan handap derajat. Mong aing mah. Mong aing mah dibawakeun we du, dibikeun ka ditu teh. Hai, sadu aya ieu bagian aya eta. Sia kunaon sih bisa jadi begitu? Mong aing mah. Salim ge embungeun cek ieu teh. Lantaran ge di ka sorga, di sorgana handap derajat komo lamun datang ka teu husuma jadi ka neraka. Teh aya aing. Jatuh kami ge sarua cek ieu teh. Ya baheula makan kos kitu. Kuari mah lamun urang da embung duit pamarentah. Kadeakeun. Kadeakeun. Nah. Mantep duit kene sarua. Gas, pokona mah lamun narimaan duit kadeakeun. Geus pokona mah hese-hese aing jadi penampunganana. Geus teu inget kana halal jeung haram kuari mah teu inget husu jeung teu husu. Nya kumaha coba? Baheula teh kiai teh anti kasupan duit pamarentah ulah kiai mah ulah. Engke ilmuna teu manfaat. Henteu manfaat ulah. Ah, sakali ulah kecuali gede. Tapi tanggung. Tahu sejuta baik itu mah 1 miliar tak kan. Anu mere enak kepotongan sia 1 miliar. Rugi negara bangkrut. Bisa mah ulah aya lain darurat. Nah, kan cenah. Geus bae anggap darurat. Tangkorak sia barudak. Kulaisibana bejakeun ku anjeun Muhammad sama sakali moalkeun ka urang kabehan teh kecuali musibah. Lain musibah aturan-aturanana nasib deuk khairin deuk syarrin. Ieu kabeh ge meunang ti Gusti Allah. Allah teh huwa maulana anu ngalindungi urang nasiruna. Anu nulungan ka urang tur urusan urang geus Allah ka Allah hungkul falyatawakkalul mu'minun. Masrahkeun diri jelema mukmin mah di dieu teh aya qasr hiji bahasa itu Allah nomor kedua di dieu teh aya harfi maqamil idmar pan tadi teh geus disebut la yusibana illa maka taballahu lana. Tapi di dia dijelaskan diizharkeun wa Allah tu alaihi. Wah, aya rahasia tabarruk istilzad. Tuluy ka dieuna aya fal yatawakkalul mu'minun. Tawakal teh tauhid urusan segala nu kaluar ti aturan Allah geus urang masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sebab jelema mukmin mah falyatawakkalul mu'minun. Mun kurang dibahas soal tawakal mah masih keneh panjang. Ieu mah musibah-musibah nu tadi jadikeun barometer tur dijadikeun itibar kade leungit dunya mah urang inget bae kunaon leungit umur henteu.
2 tentang rezeki wayahna supaya jadi ganjaran ti binti berangkat dagang najeng segala rupana make aturan anu halal. 3 urusan-urusan anu katilu ieu adalah urusan lempangna urang teh horeng menuju akhirat. Di ukuran teh keur nungguan ka akhirat, lempang urang nungguan ka akhirat, sedengkeun can kanyahoan apakah ka surga apakah ka neraka. Jadikeun barometer, jadikeun itibar, jadikeun pembacaan diri ucapan Ali bin Husain. Wallahu a'lam.